Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tipayan ayo orang panjatkan puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan hidayah sareng inayana, orang sadayana masih dipasihan sehat walafiat. Salawat sareng salam orang panjatkan ka jungjungna orang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan nami Abdi Muhammad Irfan Budiawan, asal sekolah ti SMP Teva Tela kelas 7. Hadirin anu kusim Abdi dipihormat, nangtuna Abdi didieu sanes bade mapatahan ngojay kamari sanes bade ngajaran nulis kapunjanga. Simkuring hoyong ngajakan sadayana sakedap ngahulang nimbang-nimbang sajarah ngenaan lembur sorangan nyata ngenaan asal usul atanapi sasaka nami Cilengsi. Urang salaku orang Sunda anu miboga paribasa kudu nyaho alif batana ulah dugi kapoeko obor sorangan. Urang linggih di Cilengsi nanging ngaha urang terang naon artosna Cilengsi teh. Hadirin anu kusim Abdi dipihormat, nami Cilengsi teh mangrupakan campuran tina dua kecap anu miboga hati anu jero nyata ci atanapi cai. Cai teh sumber kahiropan hampir ngaran daerah di Jawa Barat kan dimimitian ku kecap ci anu nandakan urang Sunda teh peradaban raket pisan sareng cai. Dubi kecap kedua nyaeta lengsi. Kecap lengsi teh dicandak tina nami hiji tangkal nyaeta tangkal lengsir. Kapunggur di sisi walengan anu ayeuna urang kenal salaku walengan Cilengsi. Seueur pisan tangkal lengsir anu jangkung tur galede. Kusababna caina anu ngalir di hadapan tangkal lengsir eta kacida lebetna jalma-jalma nyebut eta tempat teh Cilengsi anu lami-lami robah ngucapna janten Cilengsi. Hadirin anu kusim Abdi dipihormat, sajarah Cilengsi oge terlepas dina jalur perdagangan zaman baheula. Walungan Cilengsi teh baheulana mangrupa urat nadi ekonomi anu nyambungkeun wilayah hulur ka wilayah hilir. Ieu ngabuktikeun ti zaman baheula keneh Cilengsi teh paranto janten daerah anu strategis sarta penting. Naon hikmahna ngango urang ayeuna ku terangna sajarah Cilengsi, urang kedah sadar urang teh puaris hiji wilayah anu miboga nilai sejarah anu luhur. Ayeuna Cilengsi tos loba janten kota industri anu rame sanajan zaman geus modern, sanajan geus gedung geus jarangkung urang ulah poho kana jati diri. Urang kedah ngajaga Cilengsi supaya tetap miboga eusi ku tata krama urang Sundana, eusi ku semangat gotong royongna, eusi kecerdasan masyarakatna dina nyaharapan tantangan zaman. Ulah dugi kangrana wungkul Cilengsi nanging caina kotor, tatangkalana seep sarta adab masyarakatna luntur. Hadirin anu mulia, mugia ayeuna biantara ieu urang sadayana langkung mika cinta Cilengsi, langkung hoyong ngawangun ieu daerah sangkan langkung nganjeur sarta jaya di mangsa nu bakal datang. Hurip Sunda, hurip Cilengsi, rupina sakitu anu tiasa kapiantur, bilih aya saur anu teu keukur, aya basa anu teu karaka, atanapi aya careosan sim Abdi anu kirang marane kana manah amputeun anu saageng-agengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.